Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra Sukaseni Sunda, kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah pamidamang mahnya mitra eta nuku pribados diharapkeun siang sinareng wengi. Mitra Sukaseni Sunda sadaya, urang lajangkeun deui ieu pidangan dongeng di channel Sukaseni Sunda. Ayeuna teh nu digarap teh nyaeta Tisna Sabadesa karangan Rahman Desainan anu didongengkeun ku sim kuring Kang Aris. Mugia ieu dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangbebrah kana manah mitra sadayana di mana wae ayana. Di kampungna, di kotana, di tebihna, di caketna gitu nya, nu anomna anu sepuhna sadayana wae mitra. Hapunten pribados teu acan tiasa ngabsen deui ieu teh. Ieu teh margi seueur mitranya kedah dibukaan hiji-hiji gitu waktosna. Tur nuhun pokona anu parantos komentar dina channel ku pribados parantos di reply-nya tanda pitos di waler. Oge aya masukan saurna teh hoyong 2 kali sadinten. Waduh, hapunten pisan pangarsanya. Da can tiasa ieu teh Kang Dede tah. Insyaallah kapayeuna mah pamea ayeuna mah pribados masih gaduh kasibukan anu sakitu heureutna kanggo ngabagi waktosna. Insyaallah kapayeuna mah nya. Hatur nuhun masukanan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mas Dibja nenjo Pak Uwen geus jol datang kadinya. Pohara reuwaseunana. Aeh, empung geuningan. Teu kanyahoan jolna. Ceuk Mas Dibja. Keur naon ieu teh, Mas? Pak Uwen nanya. Ari ret handapeun rungkun aya nu ngajelepeng sidik awak jelema. Pak Uwen ngagebeg. Alah, mayit eta teh? Nah, umur mayit kitu. Saha eta teh, Mas? Jeung naha getihan? Pung, ieu pagawean kuring. Empung mah cicing-cicing bae nya. Jung geura balik. Engke kuring ka imah empung. Beberes. Ngan omat, ulah loba carita nya. Jung, ka itu pung. Pak Uwen nanuk dititah balik teh. Meureun panasaran hayang nyaho saha-sahana nu jadi mayit jeung kunaon pangna beungeutna garetihan. Jabat eta meureun Pak Uwen teh ngarasa boga kawajiban nguruskeun keamanan di lembur. Is, kelanan Mas. Kuring tua kampung kudu nyaho, sabab lamun ieu kasup kana kolom kajahatan, kuring kudu gancang lapor. Nya pan engke kuring ka imah empung nerangkeun. Tepugung ke Mas. Atuh meureun elat kuring laporan ka desa. Mas Dibja eleh deet kapaksa nerangkeun ti mimiti nepi ka anggeus sarta ditungtungan. Tah, Bung, kitu sarsilahna teh. Nu matak ceuk ka hayang kuring, ulah dilaporkeun ka desa. Ulah aya nu nyaho. Inung sukut ceuk wiwilanganna mah ulah dibejaan. Engke sore we ka imah empung kuring mawa keur nyocokan anaknya. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Pak Uwen teu beunang diajak badami. Keukeuh nyekel kawajibanana, merenyeng hayang lapor bae. Mas Dibja kawalahan, beak kasabaran. Adat hewan tembong dina beungeutna. Ceuk satya Pak Uwen teu boga sangka yen Mas Dibja rek ngabinasa nu matak teu carincing taki-taki. Ongkoh Pak Uwen teh ridu deui ku babawaan, leungeun katuhu ngajingjing rajut, duit beunang nagihan teh, leungeun kenca kekeper pajeg sababed tuliseun engke di desa. Geus kitu bae, Mas Dibja teu bisa ngampeuh nafsu gangasna. Serepet mesat bedog, bles congo bedog kana beuteung Pak Uwen. Burial getih, lengak Pak Uwen ngalengak, blug labuh ku sakoseh, kerejet Pak Uwen kerejet leungeunna. Panona mendelik, kerlek ceklek Pak Uwen palastra
nyawa paturai jeung raga. Dengek teh gegireun tisna, Nyi Lasminah ngejerit terus ngarontok ka Umar nyarita pegat-pegat bari ceurik. Aduh Mang, tenteuingan teuing Mas Jibya. Mang, kumaha abdi? Nyai ieu sing eling. Tuh, da kumaha. Mana Mang mung oge nyaritakeun teh kieu ye. Repehlana Nyai, dengekeun heula. Mang boga picaritaeun, tapi ngan keur Nyai wungkul sorangan. Nyi Lasminah rada repeh meusan, tapi euriheunana masih keneh aya. Kieu Nyai, Mang bareto mung nyarita ka Nyai teh lantaran nyaah ka Nyai. Bisi Nyai nepi ka kumaonam. Ayeuna mah daek nyarita lantaran nyaah ka Nyai deui. Piraku dia ayeuna mah sugan da kumaonam oge da geus aya ieu ye, cek Umar bari nunjuk ka tisna. Ieu nu baris ngajait Nyai ti Mas Jibya. Ieu nu baris mangmaleskeun ka nyeri Nyai ti Mas Jibya. Ah, geus weh, pendek nama emang geus tamplok kepercayaan ka Jang Tisna. Nyai oge kudu kitu. Kudu ayem, kudu tentrem, kudu percaya. Umar nyaritana teu dituluykeun lantaran Tisna kaburu nempas. Nyi Lasminah barang ngadenge caritaan Umar kitu jiga nu gering ripuh keuna ku banyu hurip jagjag waringkas sapada harita. Ke Kang Umar, ulah waka ngabalicet kitu ari nyarios teh, cek Tisna. Ari eta pangna seurang ge teu aya nu terang iwal ti nu limaan kagenep Akang. Akang mah wartos sanes. Tah kumaha kateranganana? Kieu tah teh. Caritana beres nya ngubur mayit nu tilu di saruangkeun. Tuluy dirarata jeung dibalaan ngarah teu ka ciri. Tapi cenah cek Satya mah ari nu limaan kagenep Mas Jibya tangtu apal sabab deket ruangan aya batu gede. Teu meunang ditugar atawa dieserkeun. Kumaha ayeuna Mas? Wawadulna ka lemur jeung ka desa. Cek Satya ka Mas Jibya. Gampang. Ayeuna bae euy. Ieu nu tiluan teh teu baroga pamajikannya. Ngan ke. Si Uwen boga anak asana. Gaduh, hiji. Cek Tanu. Awewe nya. Keun cina diurus ku si Salnasan jeung si Umar. Tah si Laing Soma jeung Sastra ka imah Ardi jeung Emed. Bejakeun kabarayana. Ardi jeung Emed talatah ka kuring. Menta dipangmawakeun barang jeung koper papakean. Lantaran isuk rek init bubuara ka pamijahan. Penting ieu aya di leuwih nutug gitu. Mun geus katampa bikeun ku Salaing ka barudak sina dibawa ka jalan leuwih nutug. Lamun itu nanya, naha cenah teu baralik heula, teu bebeja. Jawab ku Salaing. Moal daekeun ka dieu kitu eraeun. Da ieu mah geus dijual ka dewek. Kalawan teu bebeja heula ka ahli warisna. Duitna nya dipake ongkos teh. Kitu tah. Yung ka ditu, buru-buru. Soma jeung Sastra arinit. Tinggal Satya, Tanu jeung Adi. Tah, iya urusan tua kampung mah gampang pisan euy. Cek Mas Jibya. Si Laing Satya jeung dewek ka desa. Urang ngadeuheus ka Juragan Lurah. Tapi isuk bae lah, isuk. Ieu rajutnya piceun ieu. Duitna bawa. Kakaper pajak tinggalkeun di mana? Penting ieu urang ka imah Pak Wen. Mariksa bisi manehna boga deui teneunan, boga duit teneunan. Dupi wawartosna ka Juragan Lurah teh kumaha? Satya nanya. Nah bala teuing atuh. Bejakeun weh, Pak Wen eleh ngadu. Tapi kawani make duit pajak. Dah,
lantaran era jeung sieun ayeuna ngilas mingat gitu. Jeung ieu duit nu beunang nagihan rek disebut duit dewek. Meureun ceuk dewek teh karunya katua kampung, ieu mah manggantiankeun bae da kuring nu meunang ngaduna. Tuh, lain gampang tah. Cek Mas Dibya teh. Ya, sapa maksudana akal jeung ekolna Mas Dibya penting harita dipetakeun dina catatan desa Pauwen asup jelema buron. Tapi nepi ka kiwari tah masih keneh pada neangan, pada nyirian, tapi da moal kapanggih. Nyelas nya geus rada gede harita mah. Tapi dah can bisa mikir panjang. Ku Mas Dibya dititipkeun di imah ieu. Budak teh ngaeh bae ceurik bapa-bapaan. Harita mah akang percaya kana omongan Mas Dibya. Tapi lila-lila teu percaya. Nya ngagulik ka satya nepi ka budal rahasiana. Umar eureun sakedeung nyaritana. Diselang nyieun udud heula. Ari papakean Ardi jeung Emed kumaha Kang? Dibawa ku barudak ka leuwih nutug jalmina teu aya di ditu. Ceuk Tisna sabot Umar jempe. Teu nepi barudakna ge ka leuwih nutug teh. Ditampa manten di jalan ku Tanu jeung Ardi. Nah, barudakna disina balik. Tanu jeung Ardi nguliwet ka jalan leutik anu brasna ka imah Mas Dibya. Oh, kartos ayeuna mah Kang. Tah, sabuni-bunina tarasinya. Ceuk Tisna tekebat nyaritana. Da Martasim nu ti tadi ngahenen bae ayeuna nempas. Pokna Nya ya, sanggeusna ayeuna buktina aya. Kumaha pikarepeun urang? Lain tinggal digig bae urang lapor sarerea ka desa. Tuluy kerewek bae hiji-hiji tewakan. Eta mah mangpung sok pondok heureut kitu. Nyaho babari mah bati bareto bae meureun geus beres. Ieu mah geura Mas Dibya ngalampahkeun kajahatan. Urang teu nyaho-nyaho iraha ngalampahkeunana. Saha saksina? Aya cek urang, si anu saksina. Kapan eta kabeh cicing di Mas Dibya? Biluk ka Mas Dibya, mihak ka Mas Dibya. Kumaha meureun cek itu? Duka cenah meureun, mana buktina? Lain ngalamo curug ke urang teh. Martasim sirahna ungeuk-ungeuk. Kumaha atuh ya? Kumaha pikarepeun urang ayeuna ye? Umar nunjuk ka Tisna. Tah, taroskeun ka Tuang Putra. Tisna nempas. Sumuhun, kedah kumaha atuh abdi ieu teh nya? Eueuh sahijieun. Atuh moal aya beres-beresna ieu mah wah. Cek Martasim bari jebras-jebris. Beungeutna beketut deui baeut. Tisna geuwat nyang hareup ka pamana. Tuluy ngomong anca sarta tetela. Kieu Mang. Mang uninga kana sajarahna pun bapa jenatna. Kang Umar panginten teu acan teh. Pun bapa kapungkur kasebat gagah. Teu aya nu wantun ngarubuhkeun. Sakur anu gaduh lampah jahat pun bapa gigis miris. Abdi harita gede hate ninggal kawantun sareng kaludeungna pun bapa. Bedog selamina tara kantun tina cangkeng. Duka sapedah tuman nyeren bedog. Duka sapedah raraosan asa aya batur upami nyeren bedog. Namun nah atuh dina hiji mangsa mah di rorompok guyur ibur pun bapak pada mayang pada ngagugulung getih lamokot saluar awak nya pun bapak gening dumugi ka hanteuna. Tisna rada ngalima nyaritana eureun sakedeung tuluy diteruskeun deui. Harita ku abdi nembe ka emut sing horeng jalmi teh teu aya nu punjul. Pun bapak kirang kumaha sagala ilmu maen po aya di anjeunna. Teu aya nu wantuneun soteh
gigis miris teh upami ti payun. Da ari ti pengkerma warantunen. Pun bapak gening kasambutna teh ku dibongohan sanes ku saurang. Namung dihurup ku sababaraha urang. Nya hati abdi ayeuna murengket teh sanes sieun. Namung murengket bade mintonkeun peta-peta kagagahan, peta-peta kadugalan. Nguping nyarios emang munut dibantuan ngakal-ngakal ngabasmi kajahatan Mas Jibya. Ku abdi ge kaemut ti angalna keneh. Hoyong metakeun tarekah teu nganggo kakasaran. Mung hoyong nganggo jalan lemas. Numawi sateu acana kaemut mah jalan eta. Abdi cicing. Martasim teu lemek teu nyarek. Da dina hatena ngalima ngadengetisna nyaritakeun lalakon bapana. Murhasan lanceuk manehanana pisan. Sabot kitu, jegug sora anjing tatangga salnasan ngagogog. Si siah make ngagogok kaing. Cek nu ngaliwate. Umar ngaharewos ka Martasim. Satya tah sorana mah. Cenah tuluy malik kanyelas mina. Nyai eta panon bintit keneh geuwat nyumput. Geura kapangkeng bisi disangka kumaonam. Nyi Lasminah ngadak ngagugu, geuwat ngajengkat asup kapangkeng. Tisna ngan sakolepat ngajawang kacapi ti gigireunana. Jentreng wae ditabe. Palai lagu udan emas teh nya Kang Umar teh. Ceuk Tisna bari mesem. Umar acan ngajawab. Ti luar aya nu pupuntenan. Punten. Saha? Kuring Mar. Satya geuning. Yap. Di dieu ya, diuk ya. Cek Umar bari ngised diukna sanggeus Satya di jero. Dengekeun geura cak tah. Hayam ngupuk. Temal Satya miheulaan. Temong dina sorotna semunu rada ngahina ka Tisna teh. Lain naon-naon teh. Dadang emas, omong Umar, maksudna mah udan emas. Tisna teu malire ka Satya oge kana omonganna. Ngan kolear bae ngawih kacapi ditabeuh anca laguna udan emas. Aya kawih deui mitra. Moal dikawihkeun, urang aoskeun biasa wae. Saur anu kapihatur pasini badami tadi, urang tuna dina dada, urang simpen dina ati. Boh bilih sepah uninga, tangtosna matak balai. Da puguh sepuh linuhung, mukti harta mukti harti. Dupi di lebah abdi mah sisip harti sepi budi. Taya tingalieunana, sanes babad sanes tanding. Jap jempe, Tisna eureun ngacapina. Umar seuri ngagak-gak da kumanehna mah kahartieun eusina guguritan Tisna teh. Nyaeta nitah ulah loba omong. Sugan kuring lagu kacapi teh ngan serupa bae. Aya mupuk, aya tenteh, aya deui nya. Tapi keur kuring mah matak nundutan ngadenge sora kacapi teh. Teu cara eta kenang penca. Sugan mah. Keung mani buringas. Cek Satya bari ngopepang metakeun maenpo. Saomong-omongna Satya dibarung ku panghina nu ditujukeun ka Tisna. Tapi ku Tisna diantep. Omongan Satya teu dilayanan. Eureun leungeun Satya ngopepang metakeun maenpo, tuluy malik ka Umar. Nya ieu teh. Nu matak kuring ka dieu sakalian bae bari ngalanglangan nyelas parentah Mas Jibya. Kuring rek bebeja katua kampung meungpeung panggih di dieu. Bebeja naon? Umar nanya. Tambah tisen da Mas Jibya oding adi jeung usup ka Ciporeat. Kuring jeung sabatur-batur rek kemprung. Nabeuh kenang penca bari sakalian Mang Ibro cina ngawarah jang aci main po. Kumaha ku Umar karujukan atau henteu? Atuh ulah menta dirujukan ka kuring. Tuh ka Mang Empung minta idin. Temal Umar. Nya
Ka mangpungnya, ka mangpung atuh. Nah, tara tisasari. Cek Martasim nyereng. Kapan biasana oge si laing mah ari kumprang gemprung teh tara bebeja heula ka dewek. Bebeja ari geus ribut we. Eta sok nyereng Mang Empung mah. Syukur bae yeuh ari geus karujukan mah. Kuring rek baliknya. Jeung syukur deui. Nyelas pada ngariung-riung lantaran masjid oge umat-umatan ka kuring kudu langlangan cenah unggal poe. Teuing kunaon? Engke ulah teu lalajo mangpungnya. Ieu deui Om Upuk Candak. Bilih palai ningali jurus kampunggra. Cek Satya bari jung nangtung ngareret heula ka Tisna tuluy ini. Tag cenah karasana kana hate Tisna. Tapi Tisna meuremkeun panona. Api-api teu ngarti kana kekecapan Satya harita. Umar nu ini teh ditempo tina sariksi nyidikeun geus jauh henteuna. Ngajaga bisi Satya kuliwad kaliwad ngintip maranehanana. Tapi tetela geus jauh. Sabab anjing tatangga salnasan geus jegog ciri Satya geus ngaliwat ka lebah dinya. Duka kumaha Satya nganinggang digogog anjing bae. Mitra aya kubangenan digogog anjing bae nya kalakuan Satya. Duh, digogog anjing bae we ka pamana teh cenah. Tah, kumaha yeuh? Biasana dina penca nu diluluguan ku Satya kudu bae ribut antara bojo-bojona. Cek Umar sanggeusna diuk tas dinyidikeun Satya tadi. Geuning kitu Kang? Tisna nanya ka Umar. Kapan nu lalajona oge bojo-bojona maranehanana. Dan nu sejen mah teu waranieun ngulampreng kadinya teh. Sieun kabawa ribut dipake mepes keuyang ku salah saurang anu pasea jeung bojona. Temal Umar. Jadi lain ribut pasal pengabisa atunya Kang. Asa aneh urang lajo engke Kang. Cek Tisna bari jung nangtung memener calana potongan anu risak dipake sila tuluy ngajak balik ka Martasim. Mang, urang sareng mulih. Cenah cek Tisna ka Martasim. Hayu. Dewek gerek balik marah teu puguh. Badami teh asa teu aya hasil. Temal Martasim bari jung manehna oge nangtung. Nya. Cek Umar. Tapi dina hatena mah Umar teh teu sapikiran jeung Martasim. Sabab sapeta-peta Tisna dina yang hareupan Satya nimulkeun kepercayaan Umar kana baris pihasileunana Tisna ngayonan kaganasanana masjidnya. Sanggeus Tisna jeung Martasim arinit ti masalnasan, Umar oge tuluy init duka ka manakna mah da kagirangkeun nyorang jalan satapa. Tinggal nyelas minah sorangan, uleng mikiran milik dirina. Aneh, ayeuna sanggeus manehna yaho yen bapana lain buron kakaburan, tapi dirogahala ku masjidja lain sedih kawas babareto leungiteun bapa. Tapi risi jeung lewang mangrisikeun jeung mangmelangkeun ka Tisna. Ngemprungna kenang, ngengkeungna bende, sumebar ka sakuliahna lemur manjaheur. Di lemur eta tara aya deui tatabeuhan atawa tatanggapan iwal ti kenang penca bogana masjidnya nu diurus ku Mang Ibro guru maenpo. Sabulan sakali atawa 2 bulan sakali sok ditabeuh kitu oge ari masjidnya keur bungangang hatena. Tapi tara loba nu lalajo lantaran nyaeta kahiji ku teu weleh rempan bae urang dinya teh ku masjidnya. Kadua unggal-unggal nabeuh sok dilalajoan ku bojo-bojona. Babaturan atawa anak buahna masjidnya nu garalak ti muru ka salakina. Teu kaop aya klet panon dina eukeur ngigel kanu lalajo matakder pasea harita keneh. Kusabab eta najan ti beurang mula aya bejana oge ka urang dinya
yen engke peuting bakal aya rame-rame kendang penca di buruan imahna masjid ya. Sareupna geus loba imah nu nalingkreb ngajempe-jempe maneh. Ari nu sidik saged rek lalajo teh ngantisna bae jeung pamana Mang Martasim. Dangdanan tisna biasa bae, make kameja sport, calana pantalon, bubudugulan jeung di sapatu. Bedog soren jang. Cek pamana. Ah Mang mah tutuman abdi mah ridu. Be. Piraanan nyoren bedog make ridu sagala. Itek bae abdi mah bisi aya oray. Top kana itek nu ngagantung dina paku. Bral tisna jeung Martasim arini. Sajajalan jarampe bae. Bangun nu malikir sa jeroning lempang. Nepi kanu dituju Umar geus nyampak di dinya. Nangtung ngabedega nenyokeun Satya keur ngigel make gobang. Laguna golempang. Deket nu nabeuh ngajeng-jreng baturna Satya. Jang acim oge aya. Gawena nyusutan panon bae. Meureun tas dikecer ku Mang Ibro. Ngarah awas tinggal cenah. Tisna geuwat nyamperkeun Umar. Tuluy nangtung gegireunana. Ari Martasim nangtung tukang ngentisna. Itek bawana ku tisna dikaitkeun kana dahan tangkal jambu nu deukeut ka dinya. Barang ku Satya nu keur ngigel kareret yen tisna nangtung gigireun Umar. Satya geuwat eureun ngigelna. Eureun euy. Cek Satya kanu nabeuh kendang. Padungdungkeun. Tarompet singgarang. Padungdung dina tabeuh kendang penca paranti huhurupan atawa nemongkeun eusina igel. Het. Cek Satya mimiti ngigel deui make bedog panjang leuwih panjang tinu tadi. Umar jiga nu ngarti kana maksudna Satya pang nangigel deui sarta meta Pandungdung teh. Nyaeta rek ngaheurean tisna. Geuwat tisna dibetot ku Umar disina mundur. Tapi tisna maju deui ka hareup jiga nu ngahajakeun mung dititah mundur. Tetela sakumaha panyangkana Umar teh kajadian. Hiuk bedog ka hareupeun beungetisna. Ku Satya disabetkeun bangun teu dihaja tapi saenyana mah dihaja. Di arah reuasna jeung ngajeritna tisna. Ger batur Satya sareuri patarik-tarik. Tisna teu reuas teusi. Cicing bae tagen nangtung panghareupna. Ari nu reuaseun mah Martasim tukangeunana jeung Umar gigireunana. Sarepet deui ngadua kalian bedog teh disabetkeun ku Satya deukeut pisan kana beungetisna. Tisna tagen cicing keneh bae. Ger deui nu saleuseurian deukeut tukang kendang. Barang heat katilu kalina Satya ngulangkeun bedogna memeh nepi kana beungetisna. Kesit alah manan tatit, pesat alah manan kilat. Tisna newak pigelang leungeun Satya tuluy disuaikeun kaluar. Cukup, cek tisna bari ngarapet awak Satya. Sarta ngasupkeun leungeun nu katuhuna kana dada Satya nungkup leungeun Satya nu nyekel pakarang. Budi Satya, cek tisna deui. Satya reuas lain dikieuna. Teu nyangka setik-etik acan yen tisna bakal maju ka hareup newak leungeunna. Beungeutna reup geuneuk rai pias, tuluy meta sabisa-bisa. Tapi lapur barang obah make tanaga, pigelang leungeun Satya dipencet bari diparieuskeun. Satya ngejerit. Cilik bedog teh ragrag tina leungeun Satya, ku Martasim geuwat dipulung tuluy diampihan. Martasim mimiti mah ngagdeg-deg nanyotisna alona meta. Tapi barang sidik yang tisna alona teh teu samanea, tetela bisa main po kawas murhasan bapana tisna. Martasim jadi gede hate sarta bungah nu aya. Satya, tadi berang 3 kali anjeun ngahina ka kuring. Nista maja utama, cek tisna. Ayeuna 3 kali deui ku kuring dihitung.
Bayak kasabaran kuring. Satadi nama rek make jalan lemes meruhkeun hati anjeun jeung sabaturan anjeun. Tapi ayeuna kapalang. Rasakan ya pameles kuring. Celebet puceulina Satya kutisna digilitik ku dampaleungeun disangigirkeun. Satya eukeur mah harendeg ngarasakeun leungeun urut diparioskeun katambah ditinggang pisan puceuli atuh lagedai. Leg ngalagedai kagigir bru namru teu usik teu mali. Cing anu gumujeng tadi teh sa nu rek nuntut bela ka Satya yang harap cek Tisna kanu dariuk opatan deket tukang kendang. Serog Soma jeung Sastra maju ka hareup tuluy tandang pasang kuda-kuda maksudna rek ngahurup. Sebrut duanana nubruk. Tisna nyingcet ka gigir duanana ti jongjolong. Sabot keur ti jongjolong buukna nu ngarumbay kana beuketna ku Tisna dijamret ditarik ka hareup. Tuluy angeuna ditunjul satarikna. Cenah blug Soma labuh teu usik teu mali. Sastra cengkat tina ti jongjolongna. Sabot Tisna ninyu angen Soma. Ieu ngadodoho ti tukang. Maksudna rek newak cangkeng Tisna. Tapi Tisna kesit balik bari ngajamret leungeun Sastra anu rek ngaragamang kana cangkengna. Bari miteskeun ramo Tisna meupeuh iga burung Sastra. Atuh ieu oge namru deui wae. Sadeui cek Tisna nangtung ajeg kacaangan ku lapu patroma. Ayeuna tembong permantisna cekas bengras kesit pelit awakna ngeusi sambada wanda perceka. Pamulu bodo balilu bareto teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana dina beungeutna. Dimaksud ku Tisna saha deui teh batur Satya nyaeta Tanu jeung Adi. Katilu Mang Ibro guru main po tapi tiluanana caricing bae melurengket nenyo baturna ngajaloprak. Rupana bae Tisna teu sabar atau acan puas pedah nyeri urut tadi disengserikeun dijieun senggak gogonyakan. Teu tata teu paseuni deui leungeun Tanu jeung Adi nu keur narangkeup tuur ku Tisna ditarik diseret dibawa ka tengah pakalangan. Duanana taya dayana. Sungut Tanu atuh anu biasa ngocomang bae gelo-geloan harita mah jempe. Alah mitra sakitu wae heula nya ieu lalampahan Tisna anu geningan jagoan Tisna teh jago main po mitra teu bodoh teu naon namina teh teu lugu gitu nya lucu dan gublug teu geningan jago main po oge mitra kakara dipetakeun da tadi nama cenah ieu teh hoyong ku cara lemes gitu arti geningan ari jalmi mah sabar aya batasna panginten kitu. Tah kumaha atuh kapayuna ieu Tisna anu parantos ngarubuhkeun balad-baladna Mas Cibya. Tah urang tinggal wae kin di episode anu ka-5. Mitra sakitu wae nu kapihatur dina seri nu ka-4. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui wae kanu seri nu ka-5. Mangga mitra, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.